Ngebel bapak si Aceng teu aktif. Coba nek ngebel ke Hasan ya. Halo. Assalamualaikum. Iya ke Hasan lain. Oh, eta arek naroskeun bapak nasi Aceng. Sok kapanggih tara, Kak. Oh, atuh piraku. Kamarit geus balik cenah. Atuh teu aya, Kak, ka imah mah. Jaila kumaha ieu lah nya janek tahun baruan heula batur mah. Jangaranna ge budak leutik mah teu nyaho nanaon tah cenah hayang meuli petasan hayang naon cenah kitu lah. Ngarep-ngarep bae ka mana bapak can datang. Geus eueuh ti ditu mah ti pagawean mah laju ka mana cenah, Kak? Oh, ku aneh aing mah tah makana bapak si Aceng kalakuan aku kitu bae nya. Atuh duka, ja unggal ge emangna ge kos kitu maksudna geus balik ti geus eueuh ti kontrakan mah. Oh, geus 2 poe atuh jacan aya ka imah mah, Kak. Beuh, boa-boa, Kak. Geura atuh pangsalidikeun, Kak. Moal, Kak, moal bebeja ieu mah rahasia, engke lamun Kakak ngabejaan kuku lagi moal dibejakeun, moal maksudna moal dibejaan ceuk Kakak kitu. Beuh wayahna Kak pangsilidikeun, emang kumaha tah lah nya aja anak talaneangan bapak-bapaan bae hayang kana bapak cenah. Ja baheula batur mah beuh muter-muter lama-laman tahun baru. Anu meuli petasan teh anu bakar-bakar teh jeung nyaho sorangan budak leutik mah teu nyaho dina naon, nyaona di aya bae. Beuh, atuh ditelepon ge Kak, atuh kumaha aja teu aktif HP-na. Sakalina aktif sok jarang diangkat. Atuh nya burung Kak geura salidikeun pangetakeun lamun aya burung pang bejakeun nya, ja si Aceng tah ceurik bae cecenah nek ieu nek tahun baruan nek ngilujeng batur meureun nek bakar-bakar cenah nek main petasan. Oh, nya wayahna Kak geura pang teleponkeun ka saha ke aya nu boga nomor telepon teh nu lainna bisi ka dieu kula menta. Aing hararese amat nya. Atuh nya ja kos kitu bae lah ja kadang-kadang ke. Ja kabel ge ja balik mah jarang mau duit ieu, Kak. Teh nyukupan acan ieu jak ulah mah gusruk bae kuling ngoren kuling ngoyos. Atuh